Wedi, ngaran kuring anu geus nelah. Salah sahiji pangalaman anu pernah kaalaman ku kuring nyaeta pangalaman ngeunaan manggihan jurig. Kejadian anu bakal diceritakeun ku kuring geus lila kaalamanana. Lamun teu salah geus aya sababaraha taun ka tukang saacan masa pandemi. Sababaraha waktu anu geus kaliwat, kuring diajakan digawe ku salah saurang babaturan. Sebut we babaturan kuring anu ngajak digawe teh ngaranna Jack. Kaparengan batur kuring anu ngaranna si Jack teh keur boga gawe di salah sahiji kantin. Si Jack harita keur butuh batur digawe keur maturan manehanana. Aya pangajak sarupaning kitu teh kuring oge teu nolak, kanu jadi pangajak babaturan kuring nyaeta si Jack teh. Daripada mana cicing wedi mah mending milu gawe jeung urang yuk. Wah bener ya, kabeneran atuh. Aya pagawean naon tah? Gampang gawena mah, maneh mantuan urang di kantin. Wah daek lah. Di kantin mana digawena? Ya eta tah di kantin UKM. Urang mah ayeuna gawena di dinya. Mimiti iraha urang bisa milu gawena? Nya amun bisa mah hayu ayeuna gawe jeung urang. Geus teu loba pikir panjang, kuring oge harita keneh persiapan rek adon digawe jeung si Jack. Sanggeus siap mah, kuring oge jeung si Jack adon arindit muru ka tempat digawe nyaeta ke kantin UKM teh. Malah eueuh anu kacaritakeun di perjalanan basa ngajugjuk ke tempat digawe. Singket carita, kuring geus tepi ke tempat digawe. Malahan harita keneh kuring geus mimiti digawe mantuan si Jack. Sok sanajan mimiti mah asa ngarumas, da bubuhan can lila digawe. Tapi sok sanajan kitu nya kuring maksakeun ngalaksanakeun pagawean. Kuring migawe pagawean anu geus samistina anu perlu digawekeun di kantin. Ari mimiti deui mah meni asalila beresna gawe teh. Antugna sok sanajan karasana asalila oge teu burung we nepi ka waktuna. Kuring geus kudu ngeureunkeun pagawean. Jam 8 peuting kuring geus beberes. Malah kuring jeung si Jack geus siap-siap jang nutupan kantin. Geus kantin tutup mah kuring oge muru ka tempat sare. Nu kabeneran di kantin eta disadiakeun tempat sare jang kuring jeung si Jack. Genah pisan we atuh. Dahar teu kudu meuli, tempat sare oge geus disadiakeun, geus teu kudu ngadon ngontrak deui imah. Jadi di mana gajihan teh geus teu loba bayareun keur anu lain-lain. Jam 10 peuting samemeh sare kuring meres-meres heula. Bari merenahkeun barang-barang kuring di eta kamar. Mimiti kuring asup ka kamar anu rek ditempatan keur sare teh. Nah kuring beut ngarasakeun aya rarasaan anu aneh.
eta kamar bet aya rasa hawa anu gaib. Sigana wae beda kuring kakarek harita meureun rek nempatan eta kamar matak boga rarasaan siga kitu oge. Mimiti mah kuring teu boga sangkaan kanu lain-lain. Awak karasa capek sigana beda ngamimitian digawe meureun. Da eta we menikah rasa dari gedna teh sigana ari geus lila mah moal meureun. Geus kitu kuring ngagoler di pangsarean. Karek oge kuring ngagoler bari jeung panon masih peupeureuman hayam. Nah kuring bet ngarasakeun aya nu aneh basa kuring ngagoler sarupa kitu. Kusabab ngarasakeun kaayaan kitu lalaunan kuring mukakeun panon anu geus rek dipeureumkeun. Barang kuring beunta kacida kuring ngarenjagna nu jadi lantaran nah kuring ngagoler teh bet lain dina kasur. Tapi nah kuring bet jadi ngagoler di kuburan. Malahan eta kantin oge jadi robah. Ditinggalian teh bet sakurilingna bet jadi kuburan. Kuring langsung ngorejat. Kuring cengkat tina ngagoler. Basa kuring cengkat. Kuring jadi ngerasa aneh deui wae. Nu jadi keaneh keur kuring harita. Tempat anu dipake ngagoler ku kuring nu tadina sakurilingna kuburan ayeuna mah jadi robah deui. Sakolebat ditinggalian kuring robah jadi kantin deui. Kuring ngerasa heran. Harita kuring can wakan teruskeun ngagoler deui. Sabab rasaan jadi timbul kasieun. Sieun lamun kuring ngagoler deui rarasaeun eta robah jadi kuburan deui. Bari diuk dina sisieun kasur bari hate mah galecok. Nah naon atuh nu tadi katingali basa ngagoler teh. Nah ukur rarasaan kuring hungkul beda kuring geus digawe capek. Atau memang aya hal lain anu memang kuring teu nyaho. Dina peuting ngamimitian kuring sare di eta kantin, kuring ngalaman hiji kajadian aneh. Isukna kuring hudang rada kaberangan. Malahan kuring dihudangkeun ku si Jack. Kuring harita can nyaritakeun kejadian tadi peuting ngeunaan aya keanehan anu kaalaman ku kuring. Lamun dicaritakeun isi jadi matak. Jeung pastina ge si Jack moal percayaeun kana caritaan kuring ngeunaan kejadian tadi peuting. Nah sare jam sabaraha tadi peuting? Meneh asa dihudangkeun. Jam 10 ge geus peureum. Kan urang sigana mah capek meureun nya euy. Sebab mimiti deui urang digawe. Jadi we sarena oge tibda pisan. Masih kena ngarumasnya can biasa. Tah. Sigana mah eta pisan. Pastina ari sapoe dua poe mah masih kitu keneh. Ngan ari geus mingguan mah pasti moal, pasti geura biasa deui.
kuring mimiti ngalaksanakeun deui pagawean. Singkatna pagawean oge beres. Jages tepi deui kana wanci peuting. Waktuna kuring istirahat reureuh digawe. Peuting kadua mah kuring teu ngalaman kajadian aneh deui di eta kantin. Malahan tepi ka samingguna teh kajadian aneh anu matak pikasieun keur kuring. Ya, kuring oge mimiti ngerasa betah digawe di eta kantin. Digawe oge geus teu karasa. Dina capena oge ayeuna mah kuring geus ngerasa biasa. Nincak saminggu kuring digawe di kantin eta, hiji peuting ninggang harita poe Kemis malam Jumaah. Saberesna tina gawe sakumaha biasa kuring muru ka tempat istirahat. Tapi nah atuh peuting eta mah kuring sok sanajan geus ngagoler oge bet aya pitunduheun. Nya kuring oge hudang deui tina ngagoler. Kuring oge aya niat rek kaluar di tempat sare bari sakalian rek ngadon micen runtah nu aya di tempat sare. Tadi berang can kaburu kapiceun. Pas kuring tepi ke tempat sampah nu aya di hareup, kuring ninggali di tempat sampah siga aya anu keur ngedukan runtah. Panyangka mimiti mah eta anu keur ngedukan runtah teh si Ujang. Manehna obe di eta kantin anu sok purah bebersih. Tapi basa kukuring di deketan bari ditanya, nah gening lain si Ujang. Siga nawe manehna teh pagawe anyar atawa manehna teh obe anyar di kantin. Kuring oge nanya ka eta jalma anu keur kekeduk runtah. Meresan runtah. Sababaraha kali pananya kuring teu ditambalan ku eta jalma. Sanggeus sababaraha kali kuring nanya ka manehna. Manehna oge eta jalma anu keur ngadukan runtah teh malikeun awakna bari nying hareup ka kuring. Geus malik kitu mah jelas eta beungeutna jalma teh nu katinggali beungeutna eta hiji lalaki teh bet katinggali piasna keran. Malahan katempona semu genteul. Bahasa ditanya ku kuring eta hiji lalaki teh ngaku ngaranna teh Evin. Ngomongna ka kuring mah manehna geus lila aya di dinya. Malah samame kuring digawe di eta kantin, si Evin mah geus leuwih ti heula aya di eta kantin. Teu loba pikir panjang keur kuring oge. Geus nyaho kitu mah kuring oge langsung asup deui ka jero muru ka tempat sare. Nah karek oge kuring ngagoledak di tempat pangsarean. Kajadian anu kaalaman saminggu ka tukang basa kuring mimiti pisan aya di eta kantin. Kaalaman deui ku kuring eta kantin teh betrobah deui jadi kuburan. Kaayaan di sakurilingan teh bet jadi aya kuburan hungkul. Kuring langsung cengkat deui.
tetuluy neruskeun ngagoler. Soalna anehna basa kuring nyengkatkeun deui awak. Harita keneh kaayaan jadi robah deui jadi kantin. Kuring jadi ngerasa bingung jeung heran ku kajadian anu kaalaman ku kuring. Sanggeus sababaraha lila kuring ngahuleng, nya kuring ngagoler deui. Tapi basa kuring ngagoler deui teh eta kaayaan teh berubah deui jadi siga kuburan deui. Akhirna kuring cengkat deui tina panggoleran. Tapi harita mah basa kuring cengkat kaayaan di sabudeureun teh teu robah deui jadi kantin. Kuring harita aya di pakuburan gede. Kusabab kitu harita keneh kuring lulumpatan di eta pakuburan bari gogorowokan menta tulung. Tapi kaayaan sepi naker. Teh jalma saurang-urang ajan. Malah sorak kuring anu gogorowokan teh aya nu malire. Aya nu ngadenge. Keur kuring lulumpatan kitu kuring ninggali aya si Evin. Kuring oge lumpat muru ka manehna. Tapi nah atuh basa geus deukeut. Si Evin teh ujug-ujug ngaleungit ngiles teu pupuguh. Uwe kuring beuki ngarasa sieun anu kacida. Kuring terus lumpatan. Kukurilingan bari jeung aya di pakuburan. Kajadianana kuring temanggian imah hiji acan. Nu aya mah kan itu ka dieu teh ngan ukur kuburan. Basa kuring keur lulumpatan kitu. Kadenge aya nu nyalukan bari nyebut ngaran kuring. Candi. Candi. Kuring malikeun awak ka palbasora anu nyalukan kuring tea. Sing horeng anu nyalukan kuring teh bapana si Jack nyaeta anu boga kantin. Basa kuring ninggali kepala bapana si Jack. Kejadian jadi aneh deui keur kuring. Lantaran eta patempatan anu tadi nama estuning katinggali kuburan hungkul. Ayeuna mah robah deui jadi kantin. Geus kitu mah kuring oge lumpat buru ka bapana si Jack anu keur ngabedegan nangtung bari nempokeun ka kuring. Harita keneh kuring nyaritakeun sakur kejadian ka bapana si Jack. Sanggeus dicaritaan kitu ku kuring, bapana si Jack teu ngarasa aneheun kana pamanggih kuring. Nu jadi lantaran sing horeng bapana si Jack mah geus apal yen eta tempat anu jadi kantin ayeuna teh baheula nama makam gede anu keuna penggusuran lahan. Malah harita keneh oge kuring dari makaterangan ngeunaan si Evin. Cek katerangan bapana si Jack, si Evin mah geus maot. Nya manehna teh maot samemeh kuring digawe di eta kantin. Si Evin mah geus maot 2 bulan anu katukang.